Udah tekan. Itu kebelah wetan ke Batavia. Waraan ku polisi ge. Lah geus astagfirullah tiba. Ya, kade bisi pahili jeung urang leuweung keur ngarariung teh. Sieun ku Bagong. Ngecek cenah. Urang leuweung pahili. Tapi da ieu teh uing mah lamun ku cenah ngunjal mah papinter-pinter cenah buruh mah umum jeung batur ngunjal teh moal di bensinan ku sakande 300 wae. Geus eta mah hog erek ngebut, ek lalaunan, erek kumaha, ek mawa 10, ek mawa 12 teh. Uing mah pasti disanyakeun teh. Nya ayeuna lamun ku sabalik boga 5.000 ge. Lumayan ya. Ya heuh, boh 500 dina gedena. Berarti kaharti berarti urang mah ngitungna lohor anggeus oge. Lamun hitungan itu hayang jejeg menang 30.000 atau hayang jejeg 40.000 kagok. Yang geus urang mah kajeun teh. Sabalik deui nya. Sabalik boh 2 balik deui teh. Ai kieu mah pan nya urang teh dikendor-kendor era dibereg-bereg da teu kaharti. Gitu dulur. Aduh. Ya ieu malah asem we urang mah buburuh ku motor mah. Atur nuhun. Assalamualaikum.